marab tipe ting barab bagian marab. Nah, jadi ulah soknya kujukut lur petinggi parab lur. Nah, jadi domba mah barang kana teh lolobana mah waktu barang kana teh ti peuting ti beurang mah sok hade sahare es. Nah, peuting mah kudu disiapkeun soalna peuting mah embe teh jarang sare hayu we hayang baranghakan. Jadi lamun telat parab teh pasti gandeng tutubruk komo jalur mah. Karena aritna kudu rada bener sing rada loba. Nah, anu mantak lintuh mah cenah oge marab ti peuting baranghakan ti peuting tuh. Ayeuna keur baranghakan terus diparab tuh ulur. Ini poek ya, suasana poek teh enakeun. Tuh itu tipe ting marabna tuh. Sekedar berbagi pengalaman tah. Jadi marab domba mah dilobakeunna ti peuting. Kalau siang hari mah enggak seberapa penting ulah gandeng. Siang hari mah memang dombana sarare. Nah, peuting mah kudu disiapkeun parabna. Tuh, ayeuna baranghakan. Sakitu berbagi pengalaman, berbagi tips. Semoga bermanfaat, lur.